Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Isel Yulia Anggita. Di dia abdi bade nyandakeun salah sahiji dongeng anu judulna Sasakala Batu Kinyang Cimerang. Baheula di Sukabumi kacaturkeun aya hiji nagara leutik katelahna teh nagara Gegerwitung. Ieu nagara kaasup kana wilayah kakawasaan nagara Pajajaran. Atuh matak teu heran sawaktu pakuan Pajajaran digempur ku musuh, Gegerwitung oge ngilu kagempur. Anu ngagempurna teh musuh-musuh Pajajaran ti belah wetan. Hiji mangsa nagara Gegerwitung digempur ku musuh. Raja katut kulawarga pating jarerit maratan langit, pating kociak maratan jagad. Tolong, tolong, ampun. Lumpat kaditu, nyumput ka dieu, tapi tetep anjeunna teu bisa nyingkahan pati. Tumbak anu nancep dina jero dada, seg. Misahkeun raga jeung nyawa. Nu akhirna Raja katut kulawarga ampir kabeh perlaya. Anu salamet soteh kursa urang nyaeta putri raja anu jenenganana Nyi Putri Laras Pandanlayu. Nyi Putri bisa salamet soteh pedah anjeunna teu di karaton. Nyi Putri keur ngayonan musuh-musuh Pajajaran di alun-alun di belah kulon. Nyi Putri kacida sedihna barang apalen yen nu jadi indung bapak katut adi lanceukna geus perlaya. Geus kitu wae mah Nyi Putri indit ninggalkeun nagara anu dipikacintaan. Nyi Putri inditna ka belah kidul mapai-mapai jalan satapak. Maksudna seja nyumput ka tempat anu dipikacintaana. Nyi Putri tepi di hiji lengkung. Bluk nyuh kana tunggul. Segruk cerik bakating ku ngarasana langsa. Pokna teh Nyi Putri nyarita. Aduh Gusti, ampun. Abdi teu kiat nandanganana. Kedah kumaha, kedah ka mana abdi neraskeun lalampahan. Basa dirungrum ku rasa kabingung. Ngong aya soratan katinggalan kieu pokna teh. Nyi Putri teu kudu bingung, teu kudu nguyuh. Ayeuna mah gerateangan patapaan Eyang Resi Girang Madenda. Nya di dinya anjeun bakal jadi pangeling-eling balarea. Segera papai. Jep surat teh jempe. Nyi Putri cengkat. Cerikna rada leuleur. Ceuk pamikirna tangtu bakal aya jalma pikeun pakumahana. Bral Nyi Putri miang, mipir-mipir pasir, mapai-mapai alas, leuweung jeung lengkop kabeh disorang. Leuweung gegeledegan diasup. Bari jeung tawakal. Nyi Putri tepi di hiji lengkop dina lebah lahan anu datar katempo aya saung leutik. Di hareupeunana ngelun haseup tina parupuyan. Di jerona samar-samar aya aki-aki anu make iket. Janggotna ngarumbay panjang tur bodas. Nyi Putri ngadeukeutan eta saung bari pokna teh nyarita. Sampurasun, sampurasun. Lampes. Tembal tangtungan hiji aki-aki kerunyung kaluar nyamperkeun Nyi Putri. Pangapunten aki, abdi bade tumaros manawi aki uninga patapaan Eyang Resi Girang Madenda. Kapan pisan patapaan Eyang Resi Girang Madenda teh? Ari Nyai saha anu ti mana teh? Nah, bret aprak-aprakan dugi ka dieu. Kieu Eyang saleresna abdi Nyi Putri Laras Pandanlayung ti nagara Gegerwitung.
raja katut kulawarga tos perlaya. Negara direbut ku musuh, gitu kejadian lagi. Sebruk cerik Nyi Putri bakating ngarasana langsa. Nya incu aki sing sabar, sing tawakal. Jodoh pati bagja cilaka lain urangan ngatur angin Gusti nu uninga. Laras pisan eyang manawi abdi ayeuna kedah kumaha, kedah kemana abdi neraskeun lalampahan. Kieu ayeuna mah Nyi Putri kudu tatapa dina luhureun batu anu demprak turubak di tengah-tengah cai anu ngajumbleng di Curug Cimerang. Segera lakonan. Gitu parentah eyang. Sumangga ki nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Nyi Putri Laras Pandan Layu mimiti tatapa. Hatena keuyeuh neneda kanu maha kawasa. Anjeunna hoyong mulih ka sajataning suci, ulang ka sajataning sampurna. Kasugri ku para wargi, panjangna Nyi Putri Laras Pandan Layung tatapa teh teka itung lilana. Ayeuna urang kocapkeun panceg sataun Nyi Putri Laras Pandan Layung tatapana. Dina poe harita gelebug. Angin nebak kana tetangkalan, manuk pating raricit, kalong pating koreak, cai walungan ngagulidag umpal-umpalan. Rep panon poe sirna, bray mega mayungan patapaan Nyi Putri Laras Pandan Layung. Blesat. Nyi Putri Laras Pandan Layung ngalengit tanpa lebih ilang, tanpa karana. Teu da ciri, teu da tapak, nu aya ngan saukur benten jimat Nyi Putri Laras Pandan Layung anu ngalumbruk dina luhureun batu. Nyaksian kejadian kitu eyang geus kaci daruasna. Tuluy gura-giru kaluar baripokna teh nyarita. Tos nutup kana buku tos mekas ninggang ruas Nyi Putri Laras Pandan Layung pepantunan berhanan Curug Cimerang. Tos nyarita kitu brek si aki deku. Kisah pada harita eyang desi girang madenda ngalengit tanpa lebih ilang, tanpa karan. Teu da ciri, teu da tapak, nu aya ngan saukur. Saung patilasan eyang desi girang madenda. Kisah pada harita benten jimat Nyi Putri Laras Pandan Layung anu ngalumburuk dina luhureun batu jadi papantunan Curug Cimerang jeung taneuh sabudeureunana. Tah mung sakitu dongeng sasakala Batu Kinyang Cimerang teh. Ayeuna amanat anu tiasa ku urang dicandak tina ieu dongeng nyaeta jodoh pati bagja cilaka lain urang anu ngatur, tapi tos aya dina titis tulis takdir anu maha kawasa. Urang kedah kumaha, urang kedah sabar tur tawakal dina nandanganana. Salian teh eta urang kedah ngamumule kana kabudayaan urang nyaeta budaya Sunda. Utamina kana bahasa Sunda. Urang kudu rancinges sabab bisi aya jalma anu ngaruksak kana bahasa urang nyaeta bahasa Sunda. Abdi bangga jadi urang Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.